Ah, bukan nama kawayan ah. Bukan lain pokoknya mah bukan. Titik kawayan. Jelema karung singkeun. Aku wah gitu nya euy, meh teu gandeng. Aku lah. Heeh, urang kabayan naon gitu. Banyak kawayan kieu. Weh, kawayan mah kasep dan Telas euy. Tas teuing teh. Ah, sia beunang oge. Kumahanya muter gitunya. Nah, ilmu pasti bisa. Hah? Aduh, mantap. Hah? Tah, iya. Oh iya, geus lila teh diganti oli. Ayo we dipake. Harunya atuh kan. Geus paguh nih. Jang wudu ya. Cau acan itu nya. Karena resal itu nya. Kemana nya euy? Ka janda pirang gitu. Baru patik. Ah, ini kene kuda gidi kenapa lah? Kemana we lah? Aduh. Gining saya bayu. Gara rinding pokoknya mah gining. Aduh, kurang geuning. Lumayan pan. Nyeun banring. Isi aya piit, manuk piit, banring. Ah. Ganti oli geus beres. Naon deui nya euy? Asa kararesel kieu teh. Ulin kitu nya. Ulin ah. Ulin. Tuh, mana hadenya? Ih. Aduh, benang kana hulu botak ya. No ieu. Edan gini. Kabayan. Mana kabayan, Lin? Lain, Ah, kabayannya. lain ah, Ah, kabayannya. lain. Ah, kabayan. Bukan. Ah, bukan nama kawayan ah.
Bukan ih. Lain pokoknya mah bukan. Titik kabayan. Di jelema ngarungsingkeun. Aku wah gitunya euy, meh teu gandeng. Aku lah. Heeh, urang kabayan naon gitu. Banyak kabayan kieu. Weh, kabayan mah kasep kasep bodas banyak kieu goreng patut kieu mah. Apa cek mana tadi syuting? Ngisingkeun maneh mah. Yan, minggu hareup urang rek ka Bandung euy. Ke Bandung gaya euy. Naon? Pan dulur urang hajat di ditu rek ngawinkeun. Oh. Hajat kana naon ka itu meureun? Karena bus. Nah, kana bus. Heeh, karena bus. Lain. Kira-kira sabar ongkosna nya ayeuna ti dieu ka Bandung kana bus. Boga-boga motor puguh irit kana motor mah. Apan ke Bandung mah daerah kota, ngaliwatan heula ka kota ka Jalan Raya. Pan urang teu boga SIM. Di maneh? Nah, halain nyieun atuh buru-buru itu boga mah. Heuh pan kahijina kamari-kamari mah teu boga duit. Kaduana nih ngareung teh hese cenah nyieun SIM teh euy, kudu ujian heula ini itu riut. Geus student ieu we ambil jalan pintas nyieun SIM-na nemak, bakal bisa sia babari. Bakal langsung lulus le? Heeh, ai nemak SIM mah Nembak SIM nya euy, berarti heueuh nya euy, bakal lulus bener? bakal Heuh atuh, ari kitu mah urang arek nembak SIM lah ngarah babari. ngarah lulus. Heeh. Jeung atuh. Dong atuh tahu. Mana rek ka mana tadi? Hah? Arek ka ditu biasa ngalah kalapa. Ngalah kalapa. Haus. Oh di ditu. Heeh. Ke pangmawakeun dawegan urang. Daogan. Tapi ieu ngomong-ngomong aya bedog nih. Naon entong dipake ieu mah keur dipake ku urang. Alay gatuh. Heeh. Ya, Siap. Nuhun infona. Benar kitu nya cek sirian euy. Nemak SIM ngarah lulus. Euy, ieu mah kudu diajar nemak ieu. Ngarah pas langsung nembak teh beunang kana sasaran, citu langsung. Tapi aya mah hanya euy. Kabayan mah kenaon? Dol kabayan, bonen. Udah sih kabayan atuh. Ah maneh we ah. Lain, tadi teh urang teh pedak jeung si Derian euy. Terus? Pas urang teh minggu hareup teh rek ke Bandung tah. Urang pan rek make motor, teu boga SIM. Cek si Derian teh. Geus we cenah nyieun SIM-na nemak ngarah lulus cenah euy. Atuh diajar nemak atuh. Diajar nemak. Heeh. Oh jadi pas kete itu jadi jitu Nah, langsung jadi- kurang sasaran. Jadi lancar jadi penembak gitu bukan malah. Heeh ngan anu jadi masalah teh. Urang teh boga bedilna seten diajar nemakna kunaon. Tah eta mah boga bandring tah geuning. Kuya Geus ku eta. Dasarua atuh kitu pegat, keneh. anjir. Hah? pegat. Bae da babari tinggal ngomekeun ieu mah. Ngomekeun babarieuun. Lain ku ieu bisa nya. Bisa kayak gitu tah dina. Oh anggap bedil we ieu nya. Anggap Sarua pedih. diajar nemak nu kieu ge nya. Aya teh sasarana. Euy. Atuh mananya. Kayak orang nangan atunya. Ini bener nemakna. Oh cepret. Wah, ini masih gasim pokoknya masa gede kita. Iya pas ya, tapi kudu tulisan meureun. S Februari. S I SIM. Surat izin mujib. Ya, guys, tempelkan tuh di situ tuh. Bandring. Kurang bandring li. Hmm, Oh bener. tuh itu. Oh bener. Tong itu dihanap we. Oh, yang di mana we tamala? Tuh kan, ya. Tuh, Jib. Oh.
Pek doi di meuy. Kela janganlah batuna euy. Geus ieu naon atuh? Pan ku batu meureunnan. Kurang dek ini telah Ka mana? itu ngangan naon we piduiteun naon. Hek itu. Kala ya aya hadiah. Bodong sih. Jip nuhun tapi ieu geus bejaan. Siap. Ieu. Keker. Emak ieu. Aduh, sia. Sutik deui euy teu beunang euy. Teu beunang euy. Bae dah karek sakali pan ngaranna ge diajar. Tah, beunang nya. Edan, aing bisaan beunang ieu. Dia. Beunang euy. Deui ah. Wih, beunang deui wae. Hade euy. Kan? Ayang, Ayo mana keur naon? Keur diajar nembak. Hah? Diajar nembak? tadi teh pagi jeung si Mujib tah dipanggilkeun ieu ku si Mujib tah. Hah? Sim? Urang teh diajar nembak SIM tah ieu teh. Kan ieu kartu SIM teh sagede kieu. Tah ieu teh menang nyeun si Mujib. Cek si Mujib besok diajar nembak cenah tah. Ieu teh bayangkeun we ieu teh SIM. Tembak ke kumaneh? An urang ku sabab teu boga bedil, nya bos ieu tah ku bandring tah. Diajar nembakna. Ayo maksudnya maneh diajar nembak kita mah naon? Cek mana tadi cenah kudu nembak SIM ngarang teh urang teh nyieun SIM teh lulus. Siapa bonen? Lain kieu konsepna atuh mah teh. Anjay.